Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi nyawalan nih Mang Udes di warung Kang Pian, Patahan Lembang. Tuh. Khusus buat ini, buat orang desa Nagara Kembangnya. Model Pak Haji Apet, Pak Haji Dede, Pak Haji Deni, Pak Haji dan iya, aduh pohon itu Sandi. Nah, kayak Pak Mun ulin ka dieu ka daerah Babagongan tinggal hubungi kawinnya. Oh dia jalurna, pokoknya mah jalurna mantap di dieu. Pokoknya mun hayang ulin ka dieu tinggal ngomong we kawinnya. Tinggal hubungi we. Mang Ujang. Tapi anu ieu nama Mang Udes anu tenar nama. Ka Pak Haji Hendi kade poho Pak Haji Hendi. Gara jieun deui motorna nya. Kawan teu nyieun meuli we nu anyar tuh KTM build up sigan si Iwan. Pak Haji Iwan oge kamari panggih jeung Pak Haji Iwan ya Pak Haji Iwan. Pak Haji Iwan masuk ngagas barang di dia di Bandung. Jeung bapana si Dapa. Bapak si Dapa teu panggih kamari teh duh duka kamana Bapak si Dapa teh. Oke ka ieu ka grup trail Trinaga atau ieu bodor error. Nah, bisi rek ulin ka jalur Babagongan di daerah Dago. Tinggal ka uing ngomongnya dianter hayu yang ka daerah mana. Rek KBB hayu siap dianter. Oh ieu tempat kuring nangkring di dieu. Warung Patahan Lembang. Itulah pokok namanya khusus buat orang desa Nagara Kembang ya. Operator desa Nagara Kembang. Haji Dede tepanggih kamari di lembur tuh. Haji Apet Sararibuk. Si Ipin gimana si Ipin? Opurut ka dia Pin. Sekian dulu ya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.